Nyieun seblak di dahar bareng keluarga besar. Nah jadi ceritanya barudak ieu aing keur di imah teteh biasa dak tiba-tiba hayang ka seblak. Tapi kan nya lamun keur lobaan mah dak teu bisa nyieun seblak ngeun saeutik doang. Atuh dak laju ya aing memutuskan nyieun sake kenceng gede, henteu gede-gede amat sih dak sedeng. Cuman kan bisa di dahar ku lobaan teh nya ai sake kenceng mah dak ta ieu aing biasa gaya heula. Laju mah ieu aing dak nyieun seblak na dina habu bae lumayan heh atuh ngirit gas kapanan je aya ongko ieu sulup. Atuh ju ceritana ieu aing dak mawa alat-alat na kurupuk, ceker, dumpling, pokona segala macem be ieu aing ti imah aing nya soalna di lembur teteh aing mah rada harese barudak meulina naon ge. Atuh bea ka endog-endog barudak aing mawa sahulu ti nagara Cimayang atuh jadi sisuk aing mah hulap suara siar teh hayang sagala ge prakbet tanya ieu cekerna geus dikulub kadang ku dari tadi geus dikulub ieu tah juku aing tinggal diasupkeun bae dah kurupuk, ceker sagala tetek bengek be pokona mah ieu nya tuh kadang ku dari sake kenceng. Kebel ti kebel ieu barudak nya tah seblakna geus asak ulah poho dak dikana baskomkeun atuh jadi kana mangkokeun mah moal muat deuleu ku dari sabaskom kapanan meleber. Tah ieu mulai di hakanan barudaknya tuh ieu mah dina baskom dirunyung ku budak kaleutik ku anak-anak ku kabehan pokona mah baris kolot sagala atuh dak aing makana piring je aing mah teu kawawa ku panas deuleu atuh mun dina baskom pandak sok gaur teh parang saing mah gaur. Ce bisi teu kabagian.